Nah, nah kieu. Daek. Lamun uga kendangna eureunkeun. Ah, ngeunah. Bisa aing. Gimana nyaliar payung? Gimana mah? Nyaliar payung. Sangkan oleh jangka panasan. Kamananya minta tulung. Sangkan olah kama malangang. Gimana? Minta tulung. Sangkan olah kama malangang. Iya. Alah. Apa hamil? Alah 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 bocah. Ayo orang rereokan. Kumaha rengke ngejang. Tak gelas kusi matai. Kumaha mah narek dusono. Tos lawas kurang boleh langka imut bae. Kumaha tarek dusono. Tos lawas ka imut bae mama amel. Tarek dusono. Tos lawas ka imut bae. Ayo orang rereokan. Senang di soreang, disimpenang dina meja, disimpenang tadina dina meja. Yuk batur mah, orang berjuang demi ngabe negara. Yuk batur mah, orang berjuang demi ngabe negara. Gajah mereka datang ngariring baringan dan api mah alim di kantung kentong da abi alim di kantung kentong alim di kantung di Banjarasar Sungai di Banjarasar Kumpang panasaran tiba heula rek naros tepati wani panasaran tiba heula rek naros tepati wani panasaran tiba heula urang boleh rek naros tepati wani.
wong bagus kasih tegane ketinggalan langan wong bagus kasih tegane ngawang-ngawang si mega mano apa sih teganya orang tegang mata kelingan kebajikan jam bolas jam ikuni wis lawas ketemu maneh wis lawas ketemu maneh wis lawas ketemu maneh jam bolas bali mata wis lawas kula kedan wis lawas kula kedan wis lawas kula kedan selingan manis selingan dibagi songo kelingan manis layan kelingan ditinggal longo kapayan mendrong Jamalah siang amat yang kuning Jamalah jamunen kuning wis lawas mah ketemu maneh Jamalah palimanan wis lawas kula kedanan Alia ilang matane yang awon aja lali karo kancane di Banjaran serasukan malah ya di Parasma di Paros serkumpani penasaran tibalah rek naros orang cacabang tepat dewangi penasaran tiba orang koleng lah rek naros tepat dewangi cai kopi papari palmo seri serkapi papari pajak kemoan mon mandi kade sabunan ngagosok masih walatan mentah jadi kagenan mantap kering salamina awas tangan barorak kami nama musukanana salamat mah punya akhirat negara mah ratusina ngepokan jodoh kangkung ikalan mah lakota Bandung Gusti Allah Maha Agung nu wajib kurang dipujuk malela dianggap pala dianggap pagar Jayanti dianggap pagar Jayanti rek belalah kapala orang asli bela
orang sini bela hati, bela hati. Jemanok mari gidei rek pulang ka Mamalangan sok siang tetep pada alah mani kena cenah ya rek pulang ka Mamalangan sok siang tetep pada Alah, karena menang keting ya Maya. bareng sadina mani momongan kena yang ngalungkeun heurap ngaraba naon dia rumah serang sorangan nganya nyeri bapung Gusyanto dirantan anak dengan kumama carek ngenjong tak gelas gunungan bae nanggalas gunungan bae kumaha carek-carek nu somo pas lawas eot Alah, kalawiran dia Maya, kalawiran. kumaha carek nu sono bapungkus yanto tas lawas kaemot bae kabayang di mana jadi seniman bapungkus yanto nampak dina kalakuan Ya. masih dengan perasaan di sarangan kaimanan pola seni taliti sang nganggokan ajen diri hirup kudu nian mah hati-hati sampai selamatnya diri iban pikiran sarsuna hey, hey, hey. di barosar kumpani panasarang tiba heula rek naros tepat diwani panasarang tiba heula bapung Gusyanto rek naros tepat diwani Impang numah dari pelanggan Garidas temang cerasa Garidas temang cerasa Tilas kurang kogonyakan Ariras kang kulo asma Tilas kurang kogonyakan Panganten Ariras kang terasa Subuh-subuh sebalebang Hayam reang pangkorongan Penganyunkan sopan Hayam ditean di lorong
orang paling lakonan dari longokan sor kapayung warga seni Padalangan merek tonton jangan ikat teikar mah ikat turang lonjang tanah pangwangunan kasemana kasumana kaparung maka ujung jaya semangat orang berjuang kami ngabelang naga terus sonten ya sama kaya yang dengar lawan tiada sama lawan tiada sama tiada sama kumaha atuh kumaha lawan tiada sama geni tiada sama ay 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 Peting harita pasakuri jeung manehna waktu patuker carita urang Cikamuning mere janji pinuhku kaendahan mikeun asih nu mungkaran doaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyunan hanjaka nikmat durian tesakabeh bisa pegang horeng miyun di Palembang ngan ukur mantak tibelang
sepuhana Cikamuni horeng peti panungtungan peti harita anu mawa kasih dedekat tresna dari parayun hese dipisahkan nana lila pisan rek janglarana nyeri perih salamina panutan gening tesangka ayeuna geus aya gantina sor kapayun lemang kena cacoan nama bangsa orang seyeuna baino ku harianu so peting harita basa kuring jeung manehna iya waktu patuker carita yaga mere janji jeung supaya nu pinuhku kaendahan mikeun asih nu mungkaran doaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyunan hanjakan nikmat durian tesakabeun bisa pegang hore miyuni palepan ngan ukur mantak tipelan
sanggakeun ka Umang Ewon. Kumaha ibu? Suara akam waswat Cobi taksi Ya bi bos telako Nurada gelis maasa Sepi wali lenggi Mundi tetep apa waswat kali ibu pamantep diharap sia Cobi taksir deui Tara kerasa jalan-jalan Muna patepang ngaluk tungku apa-apa kodan ngeplos ayo tukang kendang dibayar saya turunan hari hayu bos telako hayu orang sesirangan
Pitara jadi rejang hati Sora Hari-hari hayu-hayu atuh jalan-jalan babarengan memperaya kesempatan mendengar nu hamama hari-hari babarengan jalan-jalan suka-suka pelesiran memperaya kesempatan memperaya Geterasi najajantung giliwir angin marengan bulan jeung bentang anu nyaksian tetep pegat pinu dedeng liungan ruh mun tetepung geninda cinta nuker sumaramba tesangaka aduh tesangaka ibu hajat anu bager asih teh geuning asulayang durian keburu pegat nuh ibu hajat ukur saliwat aturan ibu hajat ka payu sok Durian ukur saliwat mama kumaha cenah Sugan teh aturan ibu hajat marek pegat Dujung-junan buah hati kakuring geus teu malire masa kuring tepung lawung geterasi najajantung hiliwir angin marangan bulan jeung benatang anu nyaksian tetep pegat pinu dada ibu hajat liungan ruh mun tetepung geuning endah cinta nuker sumaramba tesangaka aduh tesangaka ibu hajat asih teh geuning
bapak hajat sareng ibu hajat bae. Iya abi pangresa bapak hajat hoyong patepang. Anu mana pangresa bapak hajat sareng ibu hajat bae. Hari iya abi hoyong patepang. Haturan deui Payun saya bapak hajat sareng ibu hajat bae. eta kenalkeun manawi pilih hilap Wirehna hoyong pak tepang pasihan jalan anu mana anu mana bapak hajat sakantenan sareng ibu hajat bae. Anu mana oh anu ieu semangat kaul heula cenah ge ibu sok kaul heula semangat urang cigugur nyangakeun hiburanna ti abi mah are pamogi mah urang cigugur deui bahan-bahan katampi ari di rombongan modal sari urang cigugur deui pamogi mah tos bahan katampi urang cigugur deui nyangakeun hiburanna pamogi mah bahan katampi aya bapak hajat ari kasadaya palawargi nyangakeun mah hiburanna mongai siapa dalami bapak kadus ari sok bae Payun bapak kadus sareng sobat pangarsa bapak kadus sumawon mah kasosialan aya watatang bapak kadus cenah haturan wilujeng tapang Borono ti Majalaya satoros dikaumakeun teh rombongan bisa daya tatos kirang kebangkeun Pak Kadus mangga kapayun hari mumpung urang tiasa patepung laut hari mumpung urang tiasa patepang raraya Pak Kadus anu sayang anu mana kapayun heula mumpung urang patepung laut atur nuhun kaul heula Pak Kadus mumpung urang patepang rara bade leraskeun bade nepangan bapak was-was anu mana bapak was-was kapayun heula Pararayun dulu jauh dijujuk angga di teang pangresa apa was-was atur punten kapayun heula sakedah jauh dijujuk angga di teang hoyong tepang apa was-was Ore, ore. sakedapan kapayun heula sakedap apa was-was mangpa urang tiasa patepung laut tiasa mah patepang rarai apa was-was anu sayang diselengan ku ibu turasi anu mana ibu turasi kapayun heula sakedap mangpa urang tiasa patepung laut atur nuhun Pak was-was ibu turasi anu
jang janate ora kedare dedo nyawara ngomara molonggo dasa panjangan wah jang janten orang cikuku abdi tadi loka lami asamiku abi tema papa sekdes daka sepian tak aya dongane jangan bapak waswa golang goleng abi tedang sorangan diri saya dengan kapan boro-boro dan ngusapan sakapung habis sorangan hari emot waktu papat jangan silih sapang silih rangkul haranet pisan jantung ratung tuntung molang pangarsa bapak kadus jadi pinu dapang harapan nah hanya sadaya geng alaman bapak jangan pak kadus bagana sanes lumayan ayah haturkan orang cikukur sadaya Bapak jangan dumanena Geningan tuh salah Anjene betul satya Nanya nyari salah minang jangan jantai orang kedoe di dunia orang ngomong mulut selawasna malah jarang Hapunten, hapunten. Pasti sadaya oke ngalaman
Angkringan luhur pangku godak tepak jaipung umat imut tambah malis nukat telah bentang bangku
mangga ka Bapak Sudiono nya wilujeng hadang unggul. Titip salam Kasaha Cerecu ngahiliwir angin putih mon isuk anjen rek balik apa sediana masih ceri kuring wani mesat ngobah monte kacang sababeja yekeun urang paling lang panut takuring dedeh sing bisa nerak kenangan sabab goreng teu bisa indung kepin cirai pentas wak cabalaka ngan mi HP panjang olah rek midang najan diliput kabingung pahajat-pajat ulah beja angin